eta peuting nepi ka hayang seuri ngagalagak dina News TV program Rakyat Bersuara anu ngagugat ijazah Jokowi. Cik atuh Kang, kabodohan teh tong ditemongkeun. Ieu teh dilalajohanan na TV teh komo eta pengacara ente sarjana hukum. Aduh ngomong meuli ka mana karep. Cik kabodohan teh tong ditemong-temong atuh. Pan nemongkeun ijazah asli mah pan geus ka negara waktu ngalamar jadi wali kota, gubernur, presiden. Lamun palsu berarti negara bodoh. Apa ngalamar deh ka negara lain ka ente. Lamun negara tuh bisa ngabedakeun asli jeung palsu berarti negara bodoh. Kesimpulanana berarti ente geus ngahina negara. Tewak tah jelema kitu. Kade. Jadi hayang seuri. Nah negara caricing nya.